kembali karena al hadis hayang-hayang teu make hadis nyata ulama-ulama urang. Sedangkan ulama urang nyata sadayana make Al-Qur'an, make hadis, bahkan ijma media. Kan gitu kan. Ada yang pilih berat seperti itu. Bahasana masa itu dengan teh sebagian golongan cek ahli sunnah wal jamaah eta golongan anu kasar artina nyata jalma dalam make kalimat nyata hujahna kembali kana salah. Tah berarti cek sebagian keterangan di dieu mah nyata rek ngalingikeun madhab al-Qopa. Lamun ayeuna kembali kana Al-Qur'an ngalabrak ka jalma anu sok jaro. Hade dina teror teh musik jalma teh musik kitu. Musik cek mana teh. Gitu. Jadi tak itu bisi urang seperti